Situ Bagendit. Kaleureun kota Garut aya hiji lembur ngaranna Bagendit. Didinya teh aya situ nu sok dipake ulin ku barudak ngaranna Situ Bagendit. Eta situ teh baheula nama mangrupa lembur kawilang gegek. Didinya aya hiji imah anu agreng. Malah didinya mah pangagrengna we. Wangunanana alus kacida. Eta imah bogana hiji awewe. Katelehna Bagenda Endit. Manehna teh jalma beunghar ngan hanjakal koret pisan. Ulah boro ka jalma anu teu wawuh. Ka tatangga salemberna oge tara daek pisan tutulung. Anu maksakeun minta tulung ka Nyi Endit geus daek tang tu balikna bakal mawa kanyeri. Sabab tibatan ditulungan mah ku Nyi Endit sok kalah dicarekan. Dina hiji poe Nyi Endit kadatangan ku aki-aki anu tangtunganana Rudin, lempangna kundang iteuk. Matak pikarunyaeun, awakna begang, kawas nu kurang dahar. Manehna datang ka imah Nyi Endit teh maksudna mah rek ngentang nginum, tapi karek ge diburuan ku Nyi Endit geus diusir manten. "Endit sia, rek naon maneh asup ka pakarangan kami?" ceuk Nyi Endit. "Duh, tulungan abdi teh teu kuat hanaang hayang nginum," tembal aki-aki. "Eueuh, jigra Indit, teu sudi kami mah keanjangan ku jalma pikarujiteun kitu," ceuk Nyi Endit. Eta aki-aki teh tungtung nama Indit, tapi samemeh kaluar ti pakarangan manehna nyarita ka Nyi Endit. "Endit seestuna pangeran mah maha adil, boh amal hade, boh amal goreng, tentu aya wawalesna sewang-sewangan." Geus nyarita kitu mah leos bae Indit. Teu jauh ti imahna Nyi Endit, manehna naclepkeun iteukna kana taneuh. Tuluy dicabut deui. Ahung kacida tina liang urut iteukna teh ujug-ujug ngaburial cai. Sarta beuki lila beuki gede, nepi ka akhirna liangna teh jadi sagede sumur. Jalma salalembur tuluy ibur, cai baki leub-leuban. Itu ieu pada nyalametkeun dirina sewang-sewangan. Ari ka Nyi Endit mah geus eueuh nu inget saurang-saurang acan, bubuhan ngarewaeun. Basa cai ngeueum lembur teh, Nyi Endit mah keur tibra sare. Kakara apal soteh basa cai naek ka imahna. Manehna pohara ruwaseunana, tuluy lumpat murpanto hareup. Teu teula lembur geus kakeueum. Geus teu aya jalma saurang-urang acan. Saenyana harita teh manehna kaburu keneh nyalametkeun dirina lantaran cai karek semet bujal. Tapi dasar jalma kagelo ku harta, Nyi Endit mah kala tuluy ngabuntelan heula emas perhiasan jeung papakean. Manehna teu redo lamun harta bandana milu kakeueum ku cai. Nepi ka basa manehna kaluar ti imahna, cai teh geus semet gado. Ari Nyi Endit sakitu angkaribungna ku bawa-bawaan, nya nyuhun, nya ngelek, nya ngajingjing. Nyi Endit roesan ngojay, tapi tungtung nama manehna titeulem bareng jeung harta bandana sorangan.